Duh, tarusing ting aing mah lah. Gua batur ngomong, gua batur ngobrol. Jadi jenuh. Jadi betek lah muncul. Zaman now. Asya. Daya nu nyampeurkeun ka dieu ngajak ngobrol. Udulkeun. Soalnya mah Geuning eta aya Kang Aming. iya ada Cari tuh ingkat gitu kunaon cing mau berenyen kemarin tinggal sepedaan yang budak tadi suka kasih ieu kenal libak maneh kuguge umur geus setengah abad miluan yang budak ngora dinatanyakan teh maksakeun oh untung tahu gerdik gitu cik mikir ke sekolah cicing geura ieu oge masih muda Korea olahraga juga gitu paling ge satu anu teu matak ngesang anu teu matak motor kudu nama biliar nu rada gawe saeutik sepedahan mah bakal tugur mau lari ya perlu banjir tempelangan nyeri teh teuing naon anu beunang kita kitu tong sagala dicapak cing ngerakeun ting aing mah duh tempelangan ieu nu beunang teh ieu Belum, itu parah kaluhur mah, ukur pelangan mah. Kan padahal kuning jadi naon tadi ieu tah. Karena tarang ieu ya. Sok sapaket nu kitu mah kami gitu. Aduh. Lain kan sorangan di dia. Sorangan, gua batur ngobrol. Oh, kieu urang ngobrol aya mah ci. Ngobrol naon? Ngabang balekeun nyeri ongkonya sugane sager teh ngadongeng gitu. Sikan sugan boga dongeng anu pikasirieun we jeung full pikasirieun we kitu lah. Lega hayang jenis naon dongeng mah? Aya anu serius. Aya anu gelut. Anu gelut aya nu gelut. Aya anu jorang oge aya. Anu jorang we lah. Nu jorang. Supaya nyambung ya, nyambung jeung ieu. Lega. Itu lah punya kamu tuh. Oh, nah. Zaman baheula teh Zaman baheula. aya jirana. Lain parawan rana. Ditinggalkeun cenah masalah dina. Ditinggalkeun karek saminggu. Diwaris ukur duit cenah 15.000. Mah ikan 15.000 atuh zaman harita. Aya teh kungsi lila teh bingung eta nyerana cicing we cenah di jero imah teh jero kamar da imah teh di tengah sawah cenah jauh ka itu kan. Teu ka mana beureum. Teu ka mamana cicing didinya. Daripada bingung daripada teu pararumpun duit boga 15.000 teh cicing di kamar we bari ngerokan bulu taeun cenah gitu. Bulu taeun. Cing sensor eta nama. Cokot teh cenah si pangarokan. Porosotkeun ngadengkak di kerok eta teh si taeun teh. Si taeun. Pas di kerok teh apa nu ngaran di kerok kan sok kadenge gini ka kami. Heeh. Sok wek gitu. Kekoekan. Pas harita teh aya tukang meri. Heeh. Kulilingan di tengah sawah teh. Bingung cenah. Aduh aing bingung. Meri leungit 10. Mari aing cenah leungit 10 menang aing gedekeun cenah ti enog nepikeun ka bisa ngenog deui teh. Ka mana ieu lompatna? Diteangan ka ditu ka dieu teh ka pangit. Pas kadeuketan imah nyeurana teh. Pas didengekeun teh cenah. Wek. Nah geuning. Bobo meri aing ieu ku nyeurana. Di jero kamar kadenge wek. Nyeurana mah di jero ayo. Ngerokan taeun teh ya. Ngerokan taeun teh sananggeus. Sananggeus karek sapotong eta teh karek luhurna mungkul ka kami. Handapna mah encan. Pas kadenge wek ka. Amok tukang meri teh. Kador eta imah nyeurana teh. Dor. Assalamualaikum. Buka bantu yuk. Nyeurana teh kaget. Keluar nyeurana teh dibuka. Waalaikumsalam. Aya naon gitu mending reuwas. Gus. Tong loba ngomong ngaku ku cenah dirinya mah cenah. Jag tukang mering teh Ujung-ujung teh. Nah aku naon cenah. Teu mahis teu meulung jecol. Cekrana teh. Sia aing teh kaleungitan meri 10. Diteangan ka ditu ka ditu ka panggih. Geus yakin maneh nu malingna. Jag tukang meri teh.
sumpah demi Tuhan cenah cek nyerana teh abi mah henteu cenah boro-boro maling ningali lagi henteu asya make kudu teu ngaku aing boga buktina naon cenah buktina tadi aing ngaliwat ke sisi kamar maneh tadi ngewek-wekan di jero kamar cenah komplek aku mah bingung nyerana teh cenah ai tadi aku kumaha dan bener aya wek-wekan seorang keluar di mana ai di aku meureun aduh dibahayaeun bertanggung jawaban anak aing mah cenah lamun rek ngaku aing di jero lain meri eta cenah padahal mah aing teh keur ngelokan 10 taun lamun cenah aing teh kapaksa di aku eta penyirana heeh lah aing cenah nu maling meri maneh 10 teh ayeuna rek kumaha ayeuna sok gantian baraha gantianna anjeun lah 5.000 per zaman harita mah gede 5.000 gede 5.000 bisa kabeli bala-bala ge poting jeung tanggunganana harita harga beas 2 salawe bergenep 4 tah baheula keur duit kalabagan ujung ringgit anu teh anu sen nu kali itu teh oh tolong tengah dibikeun atuh duit nu 5.000 teh kabehna 15.000 teh daripada aing wirang cenah merokan 10 tahun empek we dibikeun cenah 5.000 tah ini caritana ini tukang beri teh geus dibere duit teh ya keur ngagantian nih nyirana teh tutupkeun di pantok aing mah cenah apes menang warisan di salaki ukur 15.000 ceng tamu-tamu cenah jujur dibikeun cenah tamu-tamu aing bisa maling meri abus di ka kamar yang dituluikeun eta caritana mah can angeus teh can angeus karek luhurna mungkul karek sapoto koream cenah tulikeun ye cecep nyirana eta teh geus teh semangat cenah kieu teh mood geus we bae cenah luhurna mungkul ge nuhun wae teh karek sabeula nya 10 taun teh cenah lingkukeun kanu eta cenah kertas teh abuskeun cenah kana lodong kumanehna teh urang piceun cenah keluar dipiceun cenah keluar teh aya dapuran awi tuna we di dapuran awi teh cenah 10 taun teh nya sup deui nyirana teh kagoler sare tegung si harita teh cenah dar deui aya jelema ka dinya teh cabri jelema lah pusing aing geus aya nu pusing deui wae geus aya nu pusing aing geus 2 poe neneangan cenah domba leungit hiji sok eta teh aya mah doma urang domba aya mah leungit teh aing cenah potetang ka ditu ka dieu geus teu kapanggih tidak kurek jaga polisi nyerakeun cenah kitu mah aing cing cenah ieu aya imah cenah di dieu cing urang tanyakeun cenah kitu aya imah cenah tengah sawah heuh imah nyerana teh pas ka dinya teh ka ngami rek ngetro si jelema cenah aing pas lu halo red ka dapuran awi teh hareupeun imahna teh aya ruasan awi teh nolodong teh pas red teh anu wadaan dulu eta yo pisan doma aing cenah si jenet cenah ieu buluna cenah ceuk eta teh kada percis da sarua hidung doma galing dibuka dibuka warnana hidung sarua aja si jenet teh da warnana hidung galing sarua diambuhan sarua pisan cenah lawan jeung boga aing masalah ya yakin malingna ieu nyirana cenah anu boga imah ieu aing mah ngaleret awewe lalakina cenah rumah aing ti leutik di pika gede di ingu aing dipaling cenah sasakeun buluna mungkul cenah majarekeun teh digedor nyirana sampurasun nyirana keur ngabaeuhay aduh aya saha di wae cenah kitu tamu ye keur pararosing teh dibuka keren aya Kang cenah aya naon Kang geus we ngaku cenah ceuk eta teh ujug-ujug kitu wae ujug-ujug geus we ngaku rek ngaku sia moal atawa dibawa ka polisi ku aing jol itu jol ieu teh nuduh cenah ceuk nyirana teh salah naon abi Kang asya maling domba boro-boro ka maling domba nuduhna kitu bisa cenah asya teu api-api domba aing si jenet nu warna hidung nu galing teh meusengit tarasi cenah domba aing mah
leungit cenah. Ya sogan bukti nama eta. Pas leungit tayo aing ningali cenah buluna. Tah usia deuleu tadi nalodong di hareupeun imah maneh cenah di dapuran awi. Rek mah ngaku cenah ieu bukti sakieu. Aduh nyirana teh bingung Bang. Rek jadi aku da bila aku kudu bejakeun bulu tahun mah meureun Kang. Ai di aku aduh dibahayaeun deui wae mun pindang daun deui wae. Bingung nyirana teh Kang. Oh, cenah nyirana teh Di aku. Nah, bisa dibejakeun bulu tahun mah. Dibejakeun bulu tahun mah da. Oh, cenah uing nu maling. Ayeuna kumaha? Gantian. Sabaraha 10.000 atuh beak. Warisan teh. Aduh 15.000 teh. 15.000 teh kam tadi 5.000. Ayeuna 10.000 dibikeun beak bos cenah eta. Tentu yang nasib jeung nyirana. Aya tunggung silala teh. Ini teh tang. Asup deui ka kamar nyirana teh. Ngagoler deui. Aya tukang kiri ditahan. Panci cenah gitu. Panci bu cenah ngiridit saminggu. Aing hayang panci cenah tapi duitna eueuh. Tepung si Lela teh. Keluar nyirana. Mang. Hayang cenah panci. Sok teh cenah daek mah ieu panci 2.500 cenah hargana teh. Oh baheula 2.500. Gede. Udah abdi mah cenah teu gaduh cenah. Oh teu gaduh artos. Kumaha upamiku taeun cenah gitu cek nyirana teh. Taeun we nya. Ayo ucuk tukang panci teh culang cilung teu usah saha. Heuh gae cenah gitu. Heuh gae. Da kamari cenah aing sajumaan kalewat cenah gitu. Kalau ini nyebut taeun teh ngartieun. Geus ngartieun, geus aya kode deui. Oh gitu ya, kode. Katong loba omong cenah mang guna panci dari dinya hayu ka kamar. Guna panci dah, panci aing ucuk cenah. Suka kamar, begitu suka kamar teh. Karek-karek ngadengkap. Geus aya nu kaketrok. Ketrok di Geus wae. aya nu kaketrok. Dan aduh, saya mah asup ulah mang cenah asup ulah. Kabeneran sih mang tukang panci eta teh jabri. Jabri bu. Asup ulah cenah ka korong ranjang. Kolong raja. Sok ka korong ranjang si mang eta teh. Suputkeun. Tah ya batur suput itu korong ranjang. Sampeurkeun teh tamu teh. Rek naon cenah Kang ieu teh? Ieu abdi cenah bade nawarkeun acup kabaya. Yos we cenah 3.500 ge cenah gitu. Ya. Kang Barangku. Hayang nyirana. Hayang ningali kabaya zaman meureun harita. Hayang cenah Kang tapi di teu gaduh artos abdi mah. Kumaha upami ku taeun cenah cek nyirana teh. Geus ku taeun di Geus ku wae. taeun deui wae. Aduh, duit teh kuring teh. Babaya cenah cek eta teh. Nya carita nama diabuskeun ku nyirana teh ka jero. Pas karek ngadengkap datang polisi. Datang polisi. Assalamualaikum. Oh, aing polisi cenah gitu di luar teh polisi. Suputkeun di wae. Oh. Naik cenah naik kalau guru cenah. Kapara cenah. Aya polisi tinggal naon. Naik ka kapara. Kabeneran jelema teh gundul. Nu di parak mah. Anu di Parama anu dagang baju eta mah. Anu di ana kureun jabri, Di kana mah jabri. Kolong mah gundul mah mah. Naik ka luhur. Pas naik ka luhur teh. Teh keluar nyirana teh aing. Jadi mayar putaran teh cenah datang polisi. Aing naon Pak polisi? Aing cenah neangan buronan cenah. Buronan naon? Pokona mah cenah kade bisa disebutkeun di dieu. Buronan anu hiji bangsat baju, nu hiji bangsat panci. Salah buat ting eta. Lamun aya cenah rek dikumahakeun. Wah, aing tewak cenah. An polisi teh. Udah, anggus teh tadi ngerokna teh. Terus karek sabeula we meureun. Orek urang ngukul teh. Jok polisi teh di luhur gunung cenah dihanap jabri teu burung beunang ayeuna poe eta mah jeung teh nu ti luhur ngajeun dari baca gunung Anu botak teh. botak teh anu di hanap beuleucet teh uruk ini jeung polisi lalu patang kabeh polisi ge bingung naon teh itu lumpat kabeh jenderana teh jadi kabur kabeh aing teh kudu bayar alhamdulillah panci meunang baju meunang baik gitu pembayaran gitu Jadi
maksudnya nunggu meureun teh teh asa kasindiran meureun Asa kasindiran, marukan lewak manehna. Marukna nek lewak manehna. Teu nyaho mah kataun ti guru anak jabri teh kang geus teh. Itu dongeng rada jorang beda heula, liburan we. Goreng meureun teu beunang disumput-sumput nya ieu boga dosa mah Nah, gitu. gitu. Jadi kasieunan sorangan. Kasieunan sorangan itu mah kapanggih we.